Dina video babangus nu kamari alhamdulillah urang loba pisan nu ngapresiasi. Bisi aya nu can apal. Perkenalkan ngaran urang teh Dian Magrib. Pasti we sareurik. Terus loba oge jelema nu nanya kunaon seorang Dian Magrib teh nya pinter ngomongkeun politik. Nya karena urang memang resep. Tiap aing muka HPG berita politik mah sok pangheulana ditempo. Geus eta kakara si montok. Gue. Anjakal nama urang teh hideung euy. Jelema hideung mah landiana teh loba sia aing samemeh dilandi Dian Magrib ge aing pernah dilandi Dian Geheng. Dian Black Panther. Nyengir di sia sarua hideung ge ngaca dong. Geus lah jadi kamari urang teh kakara meunang info bahwa Pemprov Riau nolak sababaraha pihak anu erek ngabantuan mareuman kabakaran hutan. Padahal mun dibantuan eta teh bisa tereh pareum da. Cik atuh tong nyirikeun teuing. Aing ge apal da. Eta mah dihaja. Tapi cik pikirkeun dampakna da eta teh loba nu kaganggu euy. Aktivitas masyarakat nu di dinya teh kaganggu euy karena kahalangan ku kabut tebal terus lebeng geus kumaha ultina si Curug Mobile Legend ku apal meureun. Teu kadempo we nanaheun teh. Bukan hanya jelema nu kaganggu teh. Tapi hewan ke kaganggu euy loba nu parae kaduru kumaha eta lamun populasi hileud awi nepi ka punah tah. Tanggung jawab anjing. Teu barogaeun pri kehewanan. Ieu negara urang hayang jiga kieu teh eta lain perjuangan mudah euy. Terus urang mah jangankan ngahareupan ka Kabut Riau, ngahareupan ka Kebul Hawu ge geus teu kuat. Jika tuh hargaan Bung Karno manehna baheula bebeakan ngabakar semangat rakyat untuk ngalawan penjajah euy. Tapi naha sararia ayeuna kalah ngabakar hutan anjing teh. Arek ge jaga alam Indonesia teh. Jigana sia mah gara-gara udud beak terus korek na nganggur kalah ka dipake ngaduru kebon anjing teuing ampun sia Mun mah bejaan aing euy. Ek nitip pangabubuikeun bolet. Kuduna bersyukur. Maraneh geus lahir di Indonesia teh kumaha lamun maraneh lahirna di Korea Utara anu pahamna komunis lain demokrasi. Teu bisa bebas. Di Korea Utara mah teresep di ditu mah eueuh pina Garut. Eueuh ayam geprek bensu. Terus di ditu mah eueuh nu ngomong siap. Tiisen. Geus puguh di dieu, this is wonderful Indonesia. Si itu tunduheun. Geus lah kacara ieu lagi. Ayeuna coa ngabahas deui tentang RKUHP. Penonton kumaha? Oh berarti setuju nya. Urang teu ngamaksud ngaheurikeun RKUHP nya tapi memang pasalna teh pikalucueun. Pokoknya aya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah pasal anu kontroversi. 8 pasal eta anu membuat jutaan rakyat Indonesia harudang. Aki urang ge kuat kabisa hudang deui tina lumpuh. Wah urang jadi cager. Tina stroke. Wah aya nama rakyat nu ngajedog. Terus naon deui euy? Siapa tuh? Si Amir nu di lembur urang kok gara-gara kaayaan Indonesia hancur kieu si eta nu tadi nagelo ge jadi sadar euy. Gara-gara saha cik eta? Nya gara-gara DPR atulah. Ieu DPR teh kan dipilih ku rakyat kuduna tong sangeunahna. Kunaon urang terus nyalahkeun DPR? Nya karena urang teh rakyat lain jurig. Mun urang jurig pasti nyalahkeun ka DPJ nya eta Dewan Perwakilan Jurig. Cik atuh ngarti da permintaan rakyat mah teu muluk-muluk ieu. Urang mah teu nuntut negara Indonesia kudu maju jiga Amerika. Urang ge teu nuntut teknologi Indonesia kudu maju, urang mah cuma nuntut sila kelima Pancasila nya eta. Poho. Maklum we da urang ge jelema. Aslina poho anjing. Jadi we era lah. Tapi percuma euy ngapalkeun Pancasila ge. Percuma oge ngagembor-gemborkeun Pancasila ari eusina teu dilaksanakeun mah. Urang ngomong kieu teh lain sosokan nya urang memang lain jelema pinter tapi urang boga kepedulian. Percuma pinter gari pinter nanipu rakyat mah. Nya
Hampura we mun kamari demo nepi ka rusuh jeung ngaruksak pager sagala karena kami geus demo secara baik-baik ge kalah teu didenge. Nya puas. Karena slogan kami mah mun didenge syukur mun teu didenge tempur. Emosi aing euy. Aya kitu nanya. Regepkeun tah. Geus we sakitu. Geus lah aing hayang ngopi heula euy.